Alah, euy, mana si Ajeng geus liwat tara kaluar, sugan geus 7 poena. Geuning maneh di dieu, keur naon Jam? Bos, nyeri bujur bos, geus saminggu euy. Paingan ini tara ulin, nyeri bujur paingan. Bujur naon nyeri naon sih? Bujur kunaon? Bisul atau naon? Teuing bos nyeri, diuk oge nyeri urang teh ieu teh. Maksakeun diuk. Obatan atuh ku salap, Sap88. Bos kalah peurih, kalah namahan jadi 2 bisul teh. Anjing maneh ganti ku salap nu mahal tuh nu 1 jutaan hiji. Bos daripada duit aing bos. Sik nempo atuh aing panasaran. Nempo bisulna sagede naon sih? Anjing bisul teh siga sagede coet eta mah. Gede kena bisul jeung bujurna mah. Anjing si bos bisa-bisa wae. Atuh gara cager urang ulin. Ku hayang ulin bos urang teh ka mana teh. Tapi nyeri cenah. Anjing. Kumaha tuh bingung euy. Batur aing ulin. Dah kacau kieu mah. Jam. Ayolah maksakeun. Tuna we bujur mah di imah. Bisa diceplokeun bujurna. Bisa si bos kamari ge bisa kuing dicobaan eta bujur bisa diceplokeun. Sok ceplokeun bujurna. Bos kaula bantuan bos. Sok. Anjing bener bisa diceplokeun bujurna. Tah tuna di dieu urang ulin. Keun bujur mah di dinya poekeun. Siap. Mana motorna bos? Aing teu moal motor, aing mah leumpang. Suwe atuh aing kudu diganong kieu mah. Yeuh ulin. Bos tuh rame lah mending ka dieu balik. Anjing. Ka mana bujur eueuh? Bos tanggung jawab si bujur uing eueuh. Ieu kudu lapor ke RT. Anu maling bujur ieu mah.